Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mudkhala sidqin. Wa qala sayyiduna Ibnu Athaillah la tatlub minhu an yukhrijaka min halatin yastamal kaima siwaha walau aradaka lastimali min ghairi ikhraji. Para realis nawas mingonan ketentunan kewarasan kapinang lima malam kadena asal gitu ya Hanza anu nomor kedua genep Allah subhanahu wa ta'ala memberikan peringatan Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mudkhala sidqin. Wallahu a'lam bi muradihi wa haqiqatihi wa iradihi. Manusia di saat aya kereteg hate lamun mahayang ngalakukeun kaalusan sok diintrik-intrik ku kaalusan saja. Itulah tipe gaya setan. Dikamari bahwa dosa teh sumberna teh naon? Nafsu sareng setan. Si setan di saat rek menjerumuskan ke seseorang sok diintrik-intrik ku kabareng ku kalusan la tatlub minhu tong sok merdi anjeun minhu ti Allah an yukhrijaka min halatin hayang keluar tina posisi anu keur dilakukeun ayeuna. Lamun kondisi ayeuna urang tukang melaksosin tong sok hayang jadi pejabat dengan dalih urang lamun geus jadi pejabat mah kabeh urang nuhun ciparepuntas rek dijamin. Lamun urang kondisi seperti ayeuna dibere milik ku Allah 1 juta. Alah ieu boga duit 1 juta. Coba lamun boga duit 1 juta 100 we. Terus 100 we dibikeun. Kitu. Artina bisa urang ngalakukeun kaalusan ulah sok nunggu karena kesempatan anu lain. La tatlub minhu an yukhrijaka. Tangsok meminta ke Gusti Allah rek ngaluarkeun tina hiji posisi anu keur dialaman lias takmilaka bima siwaha supaya urang bisa ngalakukeun kondisi anu lebih tina kondisi ayeuna. Gusti atuh abdi rek ka masjid kumaha di mah teu boga beas. Budak teu ka abdi beas cing loba ka abdi getol ka masjid hiji. Gusti abdi da teu getol ka madrasah teh ieu atuh dingin loba pangabutuh. Coba Gusti merek kesenangan merek kenyamanan kuliah dunya abdi rek getol ka madrasah. Jadi minta posisi tina fakir hayang beunghar dengan dalih hayang jadi tukang sodaqoh. Minta posisi hayang cager tina gering dengan dalih hayang getol ke masjid. Da ieu teu ka masjid teh jadi suku. Cagerkeun heula Gusti abdi suku ngarah abdi getol ka masjid. Tah kitu. Tah eta teh tina sebahagian ti budaya saya. Eta
menta cager tina gering hayang getol ibadah, menta bunghar tina miskin dengan dalil hayang getol sodako. Nuhunna kumaha gunakeun posisi sareng kondisi anu Allah ditubibakeun di saat eta. Mun Allah ditakdirkan sebagai orang miskin, gunakan kemiskinan senyepikeun ka Allah. Lamun ditakdirkan jadi jelema gering, kageringan gunakeun sing nepikeun ka Allah. Daya sarana lamun mah beunghar atuh urang posisi bersyukur, lamun mah miskin atau gering posisi bersabar. Ku sabar dina geringna bisa nepikeun ka Allah. Kusyukur tina beungarna bisa nepi ka kabeh oge bisa napi, bahkan tina dosa sekalipun bisa nyampe ka kunaon kutobat. Tak biasana urang lamun hayang ngejar kana kahalusan anu lebih dahsyat sok menta dorongan tina hal dunya anu lain. Lu ieu boga duit 1.000, coba lamun dirijian 5.000 we. Rek dibikeun 2.500. Gunakeun 1.000 eta sekemampuan. Pakai kebutuhan pribadi, kebutuhan keluarga, kebutuhan anu paling wajib, sedekah sekemampu. Teu mani pakai sedekah, make jalan lain atuh sedekahna. Entong ku harta, andaikan harta teu mampu keur sedekah. Nah, sedekah bisa kunaon? Bisa ku tenaga, bisa ku hidup, bisa ku konsep, bisa ku wewenang. Kan sedekah kene, duit mah teu boga ngan punya kekuasaan, sok kekuasaan pake dina keur ngajalankeun agama Allah. Kekuasaan terboga ngan boga harta terboga, kekuasaan terboga, tanaga atuh pake ngagunakeun kemajuan agama Allah. Ulah minta sesuatu anu can dibikeun ku Allah dengan alasan hayang ngajalankeun parentah Allah. Dah hayang ke berjamaah kada ieu teu kuat ke masjid. Tong minta cadar suku hayang berjamaah di saat gering urang mampuna kumaha. Tong minta leuwih tina penghasilan anu keur dilaksanakeun. Lamun hayang sedekah eta dak harita kene. Sabab naon? Lamun Allah rek nyeresakeun berbuat baik ka eta jalma, ku Allah bakal digerakkeun di setiap kondisi apapun. Tergering ku Allah rek dihaluskeun, gering bakal jadi kehalusan. Terloba duit ku Allah rek dijadikeun halus, kesehatan kegeringan bakal nepikeun kehalusan. Lamun ku Allah rek digerakkeun halus. Dek bisa ngaji kumaha atuh da urang mah pagawean merantau. Coba lamun cicing di imah kajian mingguan kalaksanakeun, bulanan kalaksanakeun, berhubung kurang ngider wae, merantau wae, tak beralasan. Padahal kesempatan eta ditakdirkeun ku Allah ka eta seseorang bisa dijadikeun kehalusan ka Gusti Allah. Ieu irtibatan nomor kadua. Iradatu tajrid ma'a iqamatillahi fil asbab. Di saat Allah takdirkan ke seorang tajrid teh bisa menghasilkan harta rezeki lah, bisa menghasilkan rezeki tanpa usaha. Terus kurang hayang menjadikan seorang pengusaha, padahal Allah masih dicicipkan dirinya. Tah eta teh dina sebahagian tipu muslihat anu lembut, kahayangan samar min syahwatil khafiyah, dina sebahagian syahwat anu tak terlihat. Di saat orang ditakdirkan ku Allah tajrid tanpa kasab, tapi rezeki mah tetap. Orang hayang ngegerakin badan kasab ngalah harta banda keur dalil nutupan kebutuhan parentah. Padahal Allah ditakdirkan kudu cicing. Saya mah masjid, madrasah, masjid, imah, madrasah kubur yang tilu tempat. Ayo hayang ka Jakarta, ayo hayang ka Madura, neangan duit. Padahal takdirna geus imah, madrasah, masjid, madrasah, imah, cicing we didinya. Da ku Allah geus ditakdirkeun di dinya jeung diurusna di dinya.
entong hayang luncatkan sebagai orang muktasibin. Sebaliknya, lamun ku Allah ditakdirkan sebagai orang muktasibin, kasar mah muktasibin mah moal boga duit lamun teu usaha. Eta syariat muktasibin. Ngalah duit teh, ngalah rezeki teh kudu ngalengkah heula. Aya tuturutan yang diturutan jadiin. Batur oge cicing di imah, masjid, madrasah dengan teu oleh dahar, teu oleh udud, boga budak, teu oleh kajajana. Turutan we. Ku eta teh kudu jajan manusia ditakdirkeun kasab teh apa? Sababan ku Allah ditakdirkeun sebagai orang muktasib. Muktasib itu hayang nurutan cicing di masjid si eta cicing di masjid di jam 7 nepikeun ka jam 10. Moal aya nyaeta. Dan ditakdirkeun ku Allah didinya. Rumah tangga ditutupan ku Allah kebutuhanna lewat eta. Anu biasa ka pasar mah ini ka pasar. Ulah tuturutan hayang itikaf. Ayeuna mah biasa ke pasar jam 7, ayeuna mah rek dikurangan gini teh jam 10. Naon heula? Rek duha heula, rek isyraq heula, rek iktikaf heula. Dicarekan aku tenggoroning ku pemajikan ku pelanggan dicarekan. Sababna memaksakan kehendak pribadi. Ayeuna anu ditakdirkeun biasa ka kebon teh jam 7, balik jam 12. Kami tak ibadah orang lain batur oge keluar di masjid jam 8 beres jam 8 udah harus Quran heula nepikeun jam 10 kewe ka kebon jam 11 moal kapake lamun ka kebon jam 11 keburu hujan ditakdirkeun ku Allah nyangan duit kudu jam 3 subuh jam 3 ini entong hariwang, batur mah di masjid, urang kupulunuan di pasar, tong hariwang. Dan bagian mesti ditakdirkeun ku Gusti. Jadi ulah hayang merubah nasib anu geus ditakdirkeun Allah kondisi seperti eta. Tinggal tingkatkeun kebutuhan urang ka Gusti Allah dina ibadah ka Gusti Allah digunakeunana di saat Allah nakdirkeun seperti itu. Urang ditakdirkeun teh hudangna jam 2. Kudu naon ini ke pasar lamun teu jam 2 mau menang duit ini jam 2 teh batur tahajud oge da ganjaran masarua anu tahajud jam 2 jeung anu di ka pasar jam 2 berarti senang batur ditakdirkeun salat tohor urang udah ditakdirkeun ana ulah salat tohor sia atau nan lamun nakdir mudah dengan takdir seluruh orang ditakdirkeun ku Allah namanya ke sholat takdirna urang mah teu disolatkeun ku Allah tumbae giliran ka neraka gubrus namanya ka neraka ditakdirkeun ka neraka gitu bagian syariat di pasar ku hakikatnya dibalik atuh mare budak ujian nampeun teu goreng takdirna ku Allah kudu goreng cek guruna teh maneh teu naik maha teu naik takdirna maneh teu naik gitu masalah ujian maksud batang saya belajar jeung sungguh-sungguh ingin sekolah jeung sumana di giliran teu naik teh kan teu nongol teu mau secara hakikat takdir secara hakikat belajar geus ujian teu lulus wae kembali eta takdir ieu mah ngaduan takdir ayo nah henteu ngaji Allah harus ditakdirkan ku Gusti Allah kita. Abdi dikeresakeun saat aya nama teu diajarkeun teu ditahaji Gusti Allah. Teu dilengkakeun. Da takdir aya nama dilengkakeun ka pasar. Mun takdir bulan kamari mah ditakdirkeun teh lempang ka madrasah. Aya nama kudu ka pasar balik teh ngaji ribu. Nah mana ribu di pasar takdir itu dibukeun ku Gusti Allah. Nah, di saat Gusti Allah nakdirkeun kana seseorang di berbagai situasi dan kondisi apapun keadaanana tong kagemang tong kabita ku jelema nu loba ibadah lantaran ibadah mah doh si itu mah isu-isu keluar jam 10 karek keluar di masjid jam 11 geus ka masjid deui keluar jam 2 masjid we ada nurutan. Tah, ibadah seperti itu lamun kondisi kalau ditakdirkeun di dinya mah mulus. Iya nu ditakdirkeun
kapasan ditakeun ke kebon tuturuti kadinya cilaka pemajikan nyarekan pelanggan nyarekan dunungan cat ka urang teh gunakeun takdir Allah anu keur dipastikeun kadinya sok sanajan teu kabulu tahajud aya wajib unsur teka itu tahajud teu kabulu ngaji Quran teu kabulu kunaon cicing dina kasibukan sok eta kasibukan tapi kan ka Gusti Allah da konsep dasar ka Gusti Allah mah dikir oh berarti kudu mau tasbih mau tasbih kariweuh oh la ilaha illallah lain eta mah wirid disebutna beda dikir jeung wirid aya wirid mah menyebut sesuatu berulang-ulang eta wirid itu sok 7.000 kali juga sapoe wirid eta menyebut nama seseorang berulang-ulang wirid ari eling memantang teng karasa ingat ka budak sok melang ka budak sok disebut karena sakali we duh budak itu cageur sakitu we ingat mah kan manya bisa 3 poe 3 goting nah teu dahar ingat ka budak nah ngalamun we ieu melang ka budak kan teu disebut ngaran budak mah ngan si hate mantan terus ka budak ka Allah gitu lain artina ulah Allah lain alus Allah-Allahan wirid disebutna ari dikir mah Allah mantan 24 jam bisa mah maka kudu di masjid bae dikir mah di WC sana alus da teu manungsa teh wirid tong urang wirid ka Allah maca Quran kan teu meunang di WC mah tapi eling ka Allah nya kudu kumaha lamun motor ngasieun sok inget ka Allah mah cai maot oh udah mau gitu maot mah dari apa suka coba lamun teh inget ka Allah rasana maot keur sare mah kudu inget ka Allah keur sare teh atuh da hese cara ulah dialangan hese lamun can dilaksanakeun geus disebut hese nya mah bisa usahakeun kana sampai kudu bisa tinggal tuh wa qalbuhu lam yanam wal ain qad nasat wala yaradillahu bisan sidul fatani kanjeng Rasul mah manahna socana kulun dari manahna teh gol oh teh mah mujizat ke Rasul da wali mah karo bentuk nama eta kene mah karo mah ka wali ka ulama mah mauna disebutna karena kasolehan mah mauna bentukna kitu kene sarua cugan oh kanjeng Rasul mah bisa peureum sasana manana tidur teh da mujizat urang mah moal mungkin nyampe ka dinya Rasul ka Rasulan mah moal bisa disampai tapi kelebihan anu dibikeun ka Rasul bisa dibikeun ka urang sok ingat cerita punya asa Jawa tenggon si Abdul Qadir jeung Nabi Muhammad dina manaki Tuhan si Abdul Qadir lamun aya malu nyebrang ka luhur masakana gubrang manu nuletik komo kapal nah kanjeng Rasul dibalik itu penegentihan sakti mana Rasul jeung Tuhan Syekh Abdul Qadir kan secara kasat mata nah jawara kene Tuhan Syekh Abdul Qadir padahal segi keimanan jauh mesti dihukumahakeun salam dunya tongkroning wali nabi kabeh dijijikeun keimananana dibandingkeun jeung iman kanjeng Rasul masih kene dasatan iman kanjeng Rasul tanda itu mah karomah anu dibikeun ka wali mah ka Rasul mah mujizat pangkat Rasulna anu moal bisa diudag urang teh tapi kelebihanna mah Allah bisa memberi ke seseorang lamun seseorang nyebut Tuhan Syekh Abdul Qadir bari teu boga wudu langsung ka lapang eta ku dasarna Tuhan Syekh Abdul Qadir nyebut nama Muhammad sok udah lapang nah sakti saha nah secara hakikat jika sakti Tuhan Syekh Abdul Qadir itu kelebihan itu kok bisa jadi orang bisa lebih di Tuhan Syekh Abdul Qadir namun Allah berkehendak kok bisa tinggal ibadahnya itu dibikin ke kanjeng Rasul kabeh punya keistimewaan masing-masing tah keistimewaan di luar logika anu dibikin ka Rasul disebut mujizat ka nabi ka Rasul mujizat ka calon nabi ka calon Rasul disebutna irhas lamun ka wali karomah upami ka mukmin saleh mah
maun jelema doraka sekalipun bisa diberi kebahagiaan ku Allah ngan disebutna istijrad gitu. Ayeuna anu kesurupan wah kudu aya cikopi pahit kudu aya dawegan hideung cing cager naon istijrad begitu sarua kelebihan tuh mesti kalau sesuai kelebihan tuh mesti kawali-wali kajelma doraka sekalipun bisa diberi kelebihan intinya di saat orang ditakdirkan ku Allah sebagai orang miskin ulah sok mental jadi jelma beunghar dengan dalil orang yang bisa ibadah ke Gusti Allah. Gusti atuh abdi miskin wae mah kemudian munggah haji sedekah ge moal di beunghar keun abdi eta ti budaya setan. Di saat Allah nakdirkeun ka urang diberi penyakit tong sok menta cager datu bering bisa nyampikeun ka Allah lamun dipasang sabar ku sehat bisa nepi ka Allah lamun dipasang kusuk tinggal masang-masang teh nyetakeun oh ieu bau nomor sabaraha murna ieu oh bau nomor sabaraha murna ieu lamun murna eta we hayo nyawa tolong ana lu diberi kemewahan tong sok hayang hina diberi kemegahan diberi kekuasaan rek ini jelema hina ulah sabalikna lamun dihina teh Gusti Allah tong sok hayang jadi jelema istimewa da ku kahinaan bisa nepikeun ka Allah ku kaistimewaan bisa tergantung urang masang-masangna tah ieu ayat Qul Rabbi adkhilni mudkhala sidqin masukna takdirna kana kalesan ketika cing aya dina sidqin bahkan ditakdirkan sebagai manusia pendosa tapi pendosa anu kembali ka Gusti Gusti Allah maka bahasana rubama kana terkadang aya awalnya si manusia tadi ditakdirkan sebagai manusia pendosa tapi kusabab dosa bisa nepikeun ka Allah katakan dosanya hebat, nah bisa sana dosa numpikeun ka Allah bertaubat. Da dosana urang ngalakukeun dosa henteu taubat sarua jeung dosana di saat urang dibere nikmat teu bersyukur. Doraka mah sarua, disiksana sarua. Dibere duit 10 miliar kesyukuran. Jeung mabok tingginya sarua dosana mah. Eta kene. Lebih kene anu dosa maka untungnya 2 kali dosa tapi ulah direncana lamun urang geus ngalakukeun dosa di saat urang masih diberi umur panjang terus urang menyadari akan perbuatan dosa menyesali karena perbuatan kesalahan eta kebahagiaan nugrah hati Allah rek nyalamatkeun ka eta seseorang dijieun jelema dosa ulah bagja atuh. Nah, bagian dosa geus ngalaman tobat ke di jalan tuh coba nu can dosa geus katema ku ieu kudu tobat dosa ge can ngalakukeun dosa can justru kan boga penasaran lu mabok haram lu zina haram rek ngalakukeun sieun teu ngalakukeun hayang da madog mayong anu geus ngarasaan lewat senioritas tadi surga pas teh papangi di surga nu tukang tahajud jeung tukang mabok bangga mana bangga tukang mabok kan mana mah ka surga kan tahajudnya udang jam 2 urang mah mabok tuh nah senang mabok tahajud jam 2 tuluy-tuluyan sedekah getol ngaji rajin urang mah mabok zina ngan teu pira eta 2 poe di kamar urang disieun ku Allah dadak urang hayang ka masjid diajar salat tahan kitu bagian nu bener mah turutan ulah dadain turutaneun eta qadarullah disebutna takdir Allah di saat lamun jalma ditakdirkan seperti itu bagjana dunya geus ngalaman dosa tapi di akhirat bagja dan batak ngabagjakeun asup-asup medalin ibadah masuk ke neraka lain karena dosa padol jeung adil kan aya padol aya adil ari padol mah kelebihan hasil karya urang eta padol buruhan tina lebih kerja
Mun isuk-isuk nepikeun kalohor gawe 50.000 dibayar 70.000 dan 20.000 kadol. Adil, ti isu-isu nepikeun kalohor teh 50.000 dibayar 50.000 adil. Sesuai catatan, sesuai jadwal, sesuai aturan. Gawe ti isu-isu nepikeun kalohor dibayar 50.000, PT-nya dibayar 50.000 adil. Aya nu dolim mah gawe ti isuk-isuk jam 7 balik jam 12 dibayar anu misdina aturan 50.000 dibayar 30.000 eta dolim kabeh dek dolim rek adil rek fadol Allah anu nakdirkeun. Da Gusti Allah nurunkeun wahyu ka Nabi Daud, ana urid wa anta turid. Allah punya misi, Nabi Daud punya misi. Anu bakal terjadi mah tetap misi Allah. Misi Allah. Illa ma uridu, kecuali anu terjadi mah nyata takdir Gusti Allah. Sehebat apapun misi orang, rencana orang dina kalusan tetap takdir Allah anu bakal terjadi. Tapi dipersilahkan oleh Gusti Allah. Patak diberi nafsu jeung akal teh supaya orang punya rencana dina syariat. Hakikat mah tetap bagian Gusti Allah. Gusti Allah. Kesimpulan bahwa kondisi anu geus ditakdirkeun ku Gusti Allah saat ayeuna detik ayeuna per hari ayeuna lamun ditakdirkeun denda duit sok da rupa-rupa di dieu teh boga 1 juta boga 1,5 juta boga 3.000 nus beak pisan aya tah posisi seperti eta ditakdirkeun per hari ieu detik ayeuna gunakeun detik ayeuna teh supaya nyepi ka Gusti Allah. Contoh we cokot diculik teh perintah sedekah. Anu boga 10 juta makan nyantai. Nah, 10 juta dikalibalikeun 10.000 kan aman. Wana naon tinggal 8 juta 880 masih loba. Iya nu posisi 3.000. Aduh, 3.000 tong hariwa bikeun 500 perak. Anu boga 2.000 bahkan anu teu boga sekalipun di saat datang sedekah cokot jalur lain. Ya, lamun 2.000 dipake sedekah cilaka. Zab naon apa? Buku itu kerdahan 2.000 teh. Tong kudu ieu atuh. Anu kelebihan di urang naon? Tenaga sok tenaga. Anu kelebihan di urang naon? Skill sok skill. Anu kelebihan di urang naon? Kekuasaan. Ide eta teu boga senyuman. Tabassum muka sedekah. Senyum adalah sedekah. Teu bisa senyum, heuh setruk bengong. Oh. Tapi masa senyuman geus teu bisa, heuh bengong. Anu geus bengong mah moal bisa bersenyum. Senyum. Jadi senyum mah goreng. Ai setruk da banyak ketidakseimbangan terlalu miring ke kanan iya ke kiri iya keseimbangan wajar keseimbangan udah berat terus sakol baki ngeselobak masalah terus nah eta kondisi gunakeun contoh dina sedekah lamun bab harta kekayaan dina kondisi sehat urang kondisina ieu tersehat sok pasti buka nyeri di dia buka masalah kabeh. Urang mah masalah teh tepira tadi budak minta jajan dijiwir ku urang pamajikan ngadat jeung urang can akur deui balik teuing. Tah boga anu can akur jeung pamajikan aya. Anu tepira tadi ka warung minta nyukudur sabatang teh dibere keheul, mamok keheul ka urang warung aya. Rupa-rupa tadi itu masalah. Bisa teh datang benturan. Tah kondisi seperti itu gunakeun kondisi ayeuna per hari ayeuna detik ayeuna signifikan kalau kondisi abdi mah keur aman sok di saat aman urang gunakeun kesehatan mun anu keur nyeri sirah balik nyeri sirahna tong eta sabeul lamun anu keur nyeri ciri balik nyeri ciri lamun anu keur nyeri hate balik nyeri hate urang mau moal ka salat tahajud nah ieu keur galo kayak lamun geus teu galo erek tah kitu ngarencana ibadah di waktu nu lain ku kondisi anu lain eta tipu daya anu lemah da setan mah menjerumuskan kana dalam ari ngopanan sok kudu urang nguseup ku karesep ulang atau karesep lauk karesep lauk sabab naon ieu karesep lauk naon ieu baso nya baso karesep lauk teh duit lamaran mungkin ngusap ku karesep urang
setan teh resepna teh mabok, setan teh resepna jina, moal mungkin cek setan teh mending jina, mending mabok, moal. Sabab naon geus apal jina mabok maka resep setan. Anu neukeun ka masjid resepna naon ye? Oh resepna wiridan, dibere tasbih ku setan teh. Nah, bawa tasbih. Sing gede tasbih. Kayaknya kata banget. Udah naik gue. Borok wassalam dari kamu kan. Kita ambil bayi nggak lah? Kesal ibu. Cara imam detailnya. Ternyata malah kentosan gitu ya penguasa. Tina sehat. Jenengan dari teh. Nguseup lamun nguseup pasti anu nguseup sok memikirkan karesep lah tau karesep nila mah ieu ye luput karesep mujair mah baso karesep emas mah cacing dipikirkan karesep lauk supaya beunang sugan moal urang udah resep rendang yang resep rendang moal bisa lauk moal benang-benang urang udah resep opor ngusep opor moal benang-benang tentu lamun ngusep mah memikirkan resep andi setan resepna mabok resepna jina resepna judi moal ngumpeunan ku eta oh iya jelema tukang ka masjid resepna naon dikir dibere tasbih ku setan biasa tasbih nu segede cingir segede kuruk tasbih bawa pun badak ngarah naon kaciri ditanamkeun di dina hatena sok maneh mah da getol wiridan tasbih nage batur mah dibra kan maneh mah di masjid tuh hijri hiji geus beunang tah ku opan setan oh iya resepna naon di pos nongkrong batur oge melaan bugrowokan kunaon opana kartu gape asukeun catur asukeun haram teh cenah mau gape cek saha dawuh hadisna main gape haram catur haram cek saha dina Quran 30 juz teangan catur haram walaya orek catur atuh empe ngan ade eta upan sesa lamun poho ka Allah kulantaran catur berarti catur eta upan keur mohokeun ka Gusti Allah tong beuring catur salat sekalipun bisa mohokeun ka Allah mah eta perangkap setan karesepna oh ieu karesepna nya kalau dakwah diberemikeun nu alus ku setan moal sampaikan ka kieu lamun teu diberemikeun aduh geus wanten cenah dikirang sae cenah ngangemi tilu mikna teh alasanna teh tahu. Jadi di opana misalkan sesuai resep, katanya hobi na ngaji Quran, ku setan tadi di modalan teh. Da ngarantupan, mah pasti ku perkara anu dipikir resep, anu diopanan, anu diopanan. Kata perangkap setan. Beda jeung nafsu mah berlawanan. Geus bogoh ka masjid teh alus cek nafsu pan hoream, pan tunu. Mendingan sare kata nafsu mah pasti berlawanan untuk sedekah 1 juta kamu 1 juta atau kurangan da isu ke bakal papangi deui jeung malam minggu teh mendingan naon unggal minggu bari saeutik daripada ngageblok mah tuh setan cara memperangkapna sok sedekah malam minggu teh 2000 naon gede-gede teh mah mana bakal kapok tah nafsu utama berlawanan gitu beda jeung setan mah halus naon hobina wiridan ku wirid hobina ngaji Quran ku Quran meuli Quran badak nu leutik mah bisi kaliwat kan gedora kala nu ngaji Quran kaliwat nu halus bahan mah tok nu wadahna tetap perangkap setan kembali deui bahwa situasi kondisi yang ditakdirkan ku Gusti Allah saat ayeuna gunakeun sampaikan kudu nepi ka Gusti Allah baik kondisi sehat sing nepikeun ka Gusti Allah baik kondisi cageul bukan kondisi gering sing nepikeun ka Gusti Allah carana ke lamun urang ngagunakeun kondisi dipake inget ka Gusti Allah nikmatna nepi ka Gusti Allah bakal menghilangkan rasa sakitna nyerina sakit
nepi na ka Allah di saat cager bakal ngelehkeun nikmatna nepi ka Allah ngelehkeun kana nikmatna urang cager. Tadi teh malam Jumaah. Malam Jumaah. Lamun karasa nikmatna sabar. Karasa nikmatna syukur, ku sabar urang bisa merasakan bakal mengelehkeun kana rasa nyerina penyakit. Mudah dina maot. Teu wali, teu jelema soleh, teu nabi. Kabeh nu ngaran sakarat nyeri. Atuh dolim Allah. Teu dolim, da emang kondisi sakarat mah moal bisa roba-roba. Rek pejabat, rek nu melarat, rek nabi, wali, rek jelema doraka ngaran sakarat mah nyeri. Kan patokan. Kumaha cenah lamun hayang teu nyeri moal bisa. Da geus patokanna Gusti Allah nyieun sakarat teh nyeri. Lamun hayang ngarubah rasa uyah tina pangset bisa teu? Dek dileungitkeun jadi amis moal uyah atuh. Da uyah mah pasti pang. Saya ganti ku amis, ngan moal uyah deui jadi bul. Sakarat mah teu wali teu nabi teu jelema soleh pasti nyeri. Hayang bisa leungit nyeri moal bisa. Kunaon atuh anu matak urang lulus dina sakarat? Ku Allah dibere hiburan di saat keluar ruh, sesuatu penglihatan jeung pendengaran anu matak mohokeun kana rasa kanyeri. Nyerina mah tetep berlanjut. Ngan ku pambibita ti Allah lantaran teh jelema tukang ibadah datang, salat duha datang, tahajud datang, maneh teh keur naon? Maneh teh keur sakarat sok. Ingat ke Gusti Allah, mamatahan ka urang, nalkinan ka urang. Torojol ngaji Quran, tah ieu pinupateun maneh teh engke teh di mana-mana ruh geus kaluar tina badan tong hariwang sabab tempat maneh disediakeun ku Gusti Allah. Bahagia rasa bahagia eta teu karasa nyaho-nyaho geus mah maot. Cenah bahwa sakarat teh nyeri bener, tapi urang asa juga geus di dieu kaelehkeun rasa nyerina sakarat ku bahagiana pambibita ti Gusti Allah. Coba nu lamun boga modal. Keur mah sakarat teh nyeri, modalna ku ngomongkeun batur, modalna ku iri ka batur, modalna ku siri ka batur, da rata. Sok sia rasakeun. Geus waktuna maneh teh anu dianti-anti bahwa sakarat teh tah kitu. Mu puas kan ka urang? Aduh alah atuh. Kadang aduh halah kocak dengek kurang dina waktu sakarat moal aya nu bisa nguping kabeh salam dunya nguping kecuali jin jeung manusia. Jin ditorekeun ku Gusti Allah, manusia ditorekeun ku Gusti Allah karena jejeritanana dina waktu jamak teu sakarat. Lamun dibuka hijab ku Gusti Allah, tapi aya orang tertentu anu bisa dibuka hijab. Kalau kali ayah orang-orang tertentu dibuka hijab, beberapa ketinggali, adualana ketempol, atau berana yang dibuka hijab lah, atau berana yang sakarat. Anu ngalingkung weh di dia KB, warna geus beda. Nah, sieu mah hejo, sieu mah beureum, sieu mah abu-abu, ieu mah anu mawa kakeul, ieu mah anu mawa keur bahagia. Rupa-rupa kabeh oge. Cacakan dina lamun dibuka hijab gitu. Matak menentukan seseorang lamun kurang ditoktor langsung. Sieu mah keur beureum teu meunang. Dan geus kebuka hijab mah pantangan paling utama ngedalkeun kana target seseorang. Lamun aya seseorang merasa dibuka hijab, terus kumanehanana dibuka. Maneh ieu sababna kurang anu. Tong usaha dina ieu wae atuh ganti usaha teh. Nyaho di dinya milikna teh. Tah eta mah lain buka hijab. Da anu kabuka hijab asli mah dengan sendirinya moal bisa ngutara, moal bisa batal atuh. Geus ngutarakeun. Tah segitunya mudah-mudahan kemanfaatan khusus ke diri pribadi umurna kasadayana anu nuju ka saksi barokah di bawah apapun pekerjaan dina pakasaban tong hayang alih profesi gunakeun
takdir Allah anu geus dipastikan dirinya seperti kalau petani sing alus tanina petani bisa nampaikan ke Allah, anu dagang sing alus dagang naku dagang bisa nampaikan ke Allah, anu buburu sing alus buburu naku buburu nampaikan ke Allah, kalau anu nganggur sekalipun sing alus nganggur, nah aku nganggur bisa ke Allah. Maka itu mudah-mudahan anu kedepan nyawa sing disehatkan ku Gusti Allah, khususna anu ngariung di dieu umumna sadayana muslimin muslimat wilayah RW 12 luar RW 12 ge sing dibarokahkeun ku Allah dimanfaatkeun ku Gusti Allah disehatkeun dilancarkeun ku Gusti Allah. Sakali deui inti dina pengawasan kula sok hoyong ngarubah situasi sareng kondisi anu keur dialami ayeuna dengan dalih hoyong kana peningkatan ibadah ka Gusti Allah anu lebih di kondisi ayeuna. Gunakeun kondisi seperti ayeuna ibadah ka Gusti Allah. Kondisi isu ya seperti isu. Kondisi pagetan ya seperti pagetan. Ya, mudah-mudahan sing ibadah. Usikum manasibi taqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.